Kehidupan orang di alam dunia sadar teu sadar, dirasakeun teu dirasakeun, simhoreng urang teh unggal poe kusabab aya anu diteangan ku urang. Kahidul kakaler kapuloan Kawetan sibuk urang teh kaditu kadieu milarian aya anu diteangan ku urang. Tantosna anu diteangan ku urang teh nyaeta hayang hirup bunga, hayang salamet dunia, hayang salamet akhirat. Tapi terkadang urang sok kaslipkeun dina hate, dina sapopoe sajaba eta urang malah anu matak ngahalangan kana meunang ngakabagjaan kabungahan di dunia. Urang sok terselip dina hate nyaeta dina kahirupan urang sok neangan anu nabina penghargaan, sok neangan urang supaya hirup teh dihormatan, sok neangan urang hirup teh supaya dipuji, supaya di alam, supaya dimuliakeun. Padahal anu mantak nyalametkeun itu adalah lain aleman, lain pujian, tapi kajujuran jalma terhadap diri urang, kritikan ngabejaan dina naon anu kasalahan nu aya dina diri urang, eta anu mantak nyalametkeun. Sehingga urang mah susah masuk na hidayah pertolongan di Gusti Allah. Naon sababna? Sabab tadi teh selip dina hate urang sok hoyong neangan pamalem jalma, sehingga aya hidayah, aya petunjuk, aya kritikan di jalma ka urang sok urang narima, urang sok urang nampi. Dan tujuan hayang di alam ieu malah dikritik, tujuan hayang dipuji ieu malah hayang menyatakan dengan ngomong. Padahal para kasupan wargi sadayana simhoreng anu nyalametkeun urang hirup di dunia teh lain aleman, lain pujian, lain dihormatan, tapi adalah sebuah kejujuran bahasa anu dongkap ka urang ngabejaan tina perilaku urang anu sabenerna. Naon sababna? Da biasana alman pujian mah sok ngadatangkeun kana sombong, asa aing, asa mulia, asa bener. Sedengkeun eta teh sombong teh bajuna Allah. Bajuna Allah teh tegesna pakaian Allah. Allah itu memang anu maha agung. Allah itu sombongnya pantes dan memang anu maha agung. Dipake ku urang asa mulia, diaku ku urang asa bersih, dipake ku urang asa suci, berat kana menang hidayah, malah jauh tina menang hidayah di Gusti Allah. Ibu Tekna Rosati aya di jami anu suci, aya jami anu bener, aya di dieu aya nu teu gaduh dosa, aya dan hampir kurang mengakui kurang itu anu kotor, anu teu boga amal, anu seueur dosa. Tapi pada praktekna kehidupan sapopoe urang sok ngeunah di alam dan ngeunah di kritik. Aneh jeung kanyataan urang masuk ngeunah di hormatan, ngeunah nate di alam dipuji, teu ngeunah di kritik. Padahal mah urang hade jelema ngaku jalma anu bobolokot ku dosa. Anu mawi dawuhan Ibnu Athaillah, an-nasu yaquna kalima yadhunnuna fika fakun anta daman li nafsi kalima ta'lamu minha.
dina waktu urang dipuji ku jalma atawa di alam ku jalma eta karena sangkaan jalma anu aya dina diri urang, sangkaan bungkul. Maka yakin ibu lamun aya batur anu ngalem urang eta teh batur teh nyangka urang jalma anu halus, nyangka urang jalma anu suci, nyangka jalma urang anu soleh. Maka nalika urang menang aleman buat urang kembali gendi karena diri sendiri, sabab anu aslina apal urang teh adalah diri urang sorang. Anu aslina apal diri urang mah adalah diri urang sorangan, lain batur. Para kasukuan waki sadayana salarasna silih muji silih alam teu dilarang ku agama, teu nanaon. Tapi aleman-aleman anu mata kana diri urang ampuh, anu mata kana diri urang rasa janten jalmi anu soleh, eta aleman anu berlebihan berbahaya. Sebab kena bisi mohokeun ka anu nitipkeun naon aya di urang. Saha anu nitipkeun anu aya di urang teh nitipkeun jasa, nitipkeun ilmu, jeung anu mere taufik hidayah nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kasupan wakil sadayana, jadi lamun urang di alam teh ulah ungah sabenerna mah, ulah jadi kalah ka asa boga atawa asa bener. Sabab hakikatna aleman jalma eta karena hanyalah nyangka, jeung aleman jalma eta sabenerna karena Allah keur nutupan urang tina aib anu sabenerna, tina kahinaan anu sabenerna. Jadi kumaha aya doana malah Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnuna waghfir lima lam ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Bahasakeun ku bahasa urang bae. Lamun urang di alam, urang buat minta ka Allah, ya Allah pamugi abdi dijadikeun jalmi anu langkung sae tina naon anu disangka ku batur. Sareng Allah mugi ya Allah, Allah ngahampura kana dosa abdi tina naon anu batur teu apaleun sabenerna aya dina diri abdi. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Sareng ya Allah pamugi Allah tong nyiksa ka abdi ku naon anu diucapkeun ku batur ka abdi. Maksudna kumaha? Nyiksa Allah ka urang teh ngantep Allah urang tina aleman batur sehingga urang janten jalmi anu ampuh, anu sombong, anu ngarasa bener. Para kasupan wargi sadayana malah saur Imam Ghazali mah eta dina kitab Minhajul Abidin dicarioskeun lamun jalmi keur ngomong da biasana aya tukang ngomong mah tukang ceramah biasana daki. Lamun jalma keur ngomong ka batur erek ka budak kata tanggi ngomong Kiai Mahmud ka jamaah teras ngarasa dina hatena teh eta dirina asa pang benerna, asa pang solehna, asa pang sucina. Seolah-olah nu diomongan urang batur jalmi kotor, urang wani ngomong soteh beda jalmi suci. Maka saur Imam Al-Ghazali mah eta nu keur ngomong teh tina rakaeun cenah naudzubillah min nu keur ceramahna mah tina rakaeun sabab dirina ngarasa suci, sedengkeun teu aya deui nu maha suci amin Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Urang teu aya daya teu aya upaya kana ibadah ka Allah angin ku pitulung Allah. Adapun urang wantu nyariosan batur ngomong sebab perintah Allah
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Urang kedah silih wasiatan silih ajakan dina kasayang lain berarti urang sayang. Urang sok minder lah ngomong ka batur teh kuring lagi jalma goreng keneh da eueuh jalma nu bener. Eueuh jalma anu suci anu disebat bener suci ku Gusti Allah nambah hiji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya deui urang mah jalmi salah, urang mah jalmi bodoh, urang mah jalmi hinakan bener. Malah saur Imam Al-Ghazali deui ibu pami urang menyadari karena diri urang teh jalma anu hina. Ya Allah, da memang bener abdi jalmi hina. Ibadah tepati dae salat di akhir-akhir eta ge mun kadang mah dipantunkeun sedekah tepati hayang sok kadawan ke boga jeung teu pae bogana teh. Urang mah kabatur tepati hayang nyarios anu sae. Urang mah dina sapopoe mikirkeun diri sendiri bae kumaha enak dahar enak sare jeung deui tepati manfaat asana teh ka istri can bisa ngadidik can bisa nyalametkeun nganakahan ge jujur masih keneh kurang urang kalih can bisa nyontohan anu leres hina maka lamun urang ngarasa hina buat puji Gusti Allah buat alem Gusti Allah. Namun sababna sabab Allah ningali jalmi anu muji ka anjeunna darajatna langsung ditaikeun ku Gusti Allah. Urang sing resep muji Gusti Allah sedengkeun lamun urang biasa ngaresep ngalem sorangan sok poho ngalem Gusti Allah. Para kasukuan wargi sadayana malah dawuh Ibnu Athaillah al-mu'minu idza mudihas tahya minallah. Di mana-mana di alam kubatur teh sok isin ku Allah ayutna alaihi biwasbin la yashhadu min nafsi. Lamun jalmi mukmin anu sabenerna anu iman ka Gusti Allah eta lamun di alam ku jalmi teh sok isin ku Gusti Allah. Sabab sifat-sifat anu dimaksud adalah teu aya dina dirina aleman-aleman eta teu aya dina badan urang ngarasa isin ku Allah. Maka perlu dikauningakeun jalmi anu mukmin anu hakiki anu saleresna nyaeta sama sekali teu neangan jeung teu hayang anu aran di alam dipuji dihormatan itu teu hayang sama sekali teu hoyong. Sebab kumaha izin ku Gusti Allah resepna adalah muji Gusti Allah jeung ngajak kasesana supaya maruji ka Gusti Allah. Lain silih alam diri sorangan silih pada aleman tapi silih ajakan supaya urang ngalah muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah isin disaurkeun ku Ibnu Athaillah ajhalun nasi mang taraka yaqinan ma indahu lidzani ma indan nas. Hartosna jalmi anu pang jahil-jahilna anu pang bodoh-bodohna ngabaikeun ari ngabaikeun teh nya eta kumaha atuh bu ari ngabaikeun teh kumaha teu paduli kana kayakinan dirina ngabaikeun tina kayakinan dirina naon kayakinan hate urang jalmi bodoh jalmi hina jalmi kotor eta aslina eta kayakinan urang tapi diabaikeun naon sababna sabab nuturkeun bae naon nu disangkakeun ku batur nu disangka ku batur urang bener urang saleh urang pinter urang batur eta mah sangkaan batur kayakinan dirina lain kitu anu koret anu sombong anu kotor kayakinanna diabaikeun nuturkeun sangkaan batur eta teh jalmi bodoh sawur Ibnu Athaillah mah anu mawi masya Allah ya antawis para guru abdi mah ibu
lamun disebut kiai teh ciri abdi geura disebut ustad ku batur teh gaeuh kitu nya ngan meureun ustad teh kedah sok mamatang alif ba nya arep lah teu naon mamatang barudak. Tapi lamun kata ustad dalam artian sapertos jalma anu soleh tukang ibadah jauh era eta kajeur dari sebat ustad oge mau disebut kiai mah jauh era sabab aslina adalah urang anu apal jeung Allah anu geuningan anu mawi urang sadayana sing resep muji Allah sing resep ngalem Allah tong neangan alman jalmi tong hayang dipuji ku jalmi sabab kumaha bisi nyilangkakeun kana diri urang. Maka para kasupan wargi sadayana urang pamit sahur Imam Mu'ad Ar-Razimah urang sing sering ngahindar dina rilan-rilan jalmi teh dina naon aleman-aleman jalmi sing sering dihindarkeun ku urang dina sanjungan-sanjungan jalmi sabab kumaha sabab bising tadi teh nyilakakeun kana diri urang kadituna ngarasa ampuh lamun geus ampuh berat menang hidayah di Gusti Allah aya nu nyariosan teh hampura tong boro-boro babaturan tong boro-boro ayeuna ku sepuh ku kulawargi ku tatanggina kadang diomongan ku kiai geus moal asu lamun urang diri geus aya ampuh ngarasa bener dahayana di alam bae di alam batur di alam bae hese asupna ayat-ayat Allah hese asupna dawuhan-dawuhan Rasulullah lamun urang memang terlena kahirupan dina hayang di alam maka kata paten dina lisan urang ngucapkeun hiji-hijina anu alusna eta di mana di alam urang ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin eta alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sing paham ibu ari ngucapkeun alhamdulillah teh naon hartosna bu aya hartosna alhamdulillah teh naon alhamdulillah ari sadaya puji eta kagungan Gusti Allah. Jadi ngucapkeun alhamdulillah teh keur ngamuliakeun diri tah ngamuliakeun Allah. Ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin teh keur ngahargaan diri tah ngahargaan Allah. Tong jadi bunga, tong jadi diaku. Alhamdulillah nama diucapkeun tapi diaku ku urang. Nya alhamdulillahirabbil alamin abdi alhamdulillah hirup teh janten manis soleh hasanah teh ngucapkeun alhamdulillah tapi anu diaku ku dirina ngucapkeun alhamdulillah tapi ngarasa bunga padahal mah ngucapkeun alhamdulillah teh keur ngosongkeun diri mah teu bisa naon-naon teu boga naon-naon kosong bisa nyarios teh kedah dipaparinan ku Allah nikmat yang saya nyari yos bisa nyaho teh kedah dipaparinan akal ku Gusti Allah jadi urangnya bisa gerak salat ngaji silaturahmi bisa urang ayeuna gerak nulungan jeung mere batur oge eta teh hanyalah titipan Gusti Allah kosong diri mah. Jadi lamun ngucapkeun alhamdulillah teh eta teh keur ngosongkeun diri tina naon anu dirasa urang aya dina diri urang kosong. Maka kata anu sae dina lisan teu aya di alhamdulillah sadayana titipan Gusti Allah titipan Allah. Barang kasupan abdi sadayana anu mawi da pujian mah eta mah sifat anu sementara. Bu, ibu, sadi teh kumaha cenah jalmi mukmin mah teu beunah dipuji. Sebab apal anu sabenerna anu aya dina dirina. Jeung deui para wargi sadayana
pujian teh ngan sifatna teh anu sementara moal aya salamina jalmi anu muji ka urang mah. Malah aya seorang hakim dicarioskeun anjeunna teh dipuji terus ceuri. Hei hakim ari anjeun teh geuning kunaon kalah ceuripan anjeun teh di alam dipuji ku batur. Saur eta hakim eta jalmi anu muji nyangka ka kuring sae nalika anjeunna nyaho kuring sabenerna moal muji. Jadi para kasukuan wargi sadayana urang kedah siap sigap dihina jeung urang nyaketan jalmi itu tegas lain karena anu aya dina dirina dan aya nu aya dina dirina sadayana titipan Allah. Nu aya dina diri urang titipan Allah, nu aya dina diri batu titipan Gusti Allah. Harta nu di urang titipan Allah, harta nu di batur titipan Gusti Allah. Kanyaho nu di urang titipan Allah, kanyaho nu di batur ge titipan Gusti Allah. Sagala rupa beda-beda kekurangan kelebihan jalmi, beda kanyaho, beda pangabisa, sadayana titipan Gusti Allah. Sadaya titipan Allah. Maka urang caket jeung jalmi lain karena etatna, tapi karena memang sadayana adalah makhluk ciptaan Gusti Allah. Ciptaan Allah. Para kasukuan margi sadayana didawuhkeun deui ku Ibnu Athaillah idza atla wasana alaika walasta bi ahli fasni alaihi bima huwa ahli. Maka dina nalika urang ngantep jalmi, nalika urang meunang atanapi jalmi anu ngalem ka urang kana diri urang anu muji ka urang, padahal urang teh jalmi anu lain ahlina, maka urang langsung muji Gusti Allah. Kembalikan eta pujian teh ka Gusti Allah. Kumaha tadi ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Kosongkeun tina naon aya dina diri urang. Masya Allah, tapi dari fakta nama abdi nu nyarios di dieu sok kitu. Era kujalmi teh daerah dihinakeun, gengsi kujalmi teh dah bising kumaha, bising diecek, bising dihina, bo. Padahal mah anu nyalangetkeun teh memang kejujuran jalmi, ecehan, kritikan, hinaan, da eta mah sesuai dengan sifat asli urang. Terus lamun urang dipuji bahaya, sedangkan urang anu aslina teu kitu. Contohna bae ibu kakarabugan belekan kene disebut gelis ku batur ngeunaan teu. Asa dieceknya. Da sadar urang teh pangker goreng ieu teh nah geuning diecek gitu. Asa dihina. Tah kitu jalmi mukmin mah diri keur ngarasahina aya di puji ku batur eta kalah asa diecek. Maka kaingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuhkeun sumbat atanapi tutupan cocokan mulut jalmi utana dina nalika ngalem ka anjeun. Aya nu carios di baledo. Barang boro-boro justru eta nu ditean teh nya ibu leres bu. Para kasukuan wargi sadayana nanging urang teu salah seri alam seri puji, tapi aleman pujian eta kudu anu ngajadikeun ningkatkeun jalmi eta janten jalmi berubah anu sae, lain kalah janten anu angkuh. Contoh urang sapertoskeun ngalem ka urang kali disebut pinter ameh daek diajar, disebut bager ameh daek masihan, disebut soleh ameh daek ngaos. Sae aleman anu ngabangkitkeun supaya dirina
semangat janten jalmi anu lebih baik. Tapi lamun aleman anu mata ngajadikeun angku bahaya. Terkadang urang khususna nu gaduh barangkali sok hayang menonjol, sok hayang katingali ku batur berprestasi, eta memang kadang teu naon lamun ajaran naikeun supaya eta barangkali lebih semangat di dina belajar. Tapi lamun urang supaya ngajadikeun barangkali itu ngarasa pangsaena, pangjuarana, teras memandang babaturana jadi awon, jadi hina, eta bahaya. Sabab sadar teu sadar urang keur ngajurumuskeun keur nyelakakeun budak urang. Janten jalmi anu sombong kadituna teu meunang taufik hidayah ti Gusti Allah. Nauzubillah min para kasepamati sadayana hapunten saray deui. Abdi nyarios di dieu keur introspeksi diri, keur diajar supaya urang teh ibadah bener-bener kalakuan urang teh hayang meunang nilai ibadah, hayang meunang tilayan mung saukur ti Gusti Allah lain ti jalma. Urang ngarios kasih sama, ngarios adab sopan, lain hayang disebut saleh, hayang disebut benerna cek Gusti Allah. Urang puasa, urang sedekah, lain hayang cek jalma, tapi hayang ditilai ibadah ku Gusti Allah. Urangnya kitu deui silaturahmi, kawargi, katatangi, eta pun lain hayang disebut bageur ku jalmi, hoyong disebut bagirna cik Gusti Allah. Da layar tilu mawalahid walaya insuman mulia na jalma lamun dimuliakeun ku Gusti Allah. Lamun jalma mulia cek Allah bakal mulia dunia akhirat. Sabalikna lamun jalma hina na cek Allah sanajan ku jalma di alam dipuji dihormatan eta lain aslina jeung sifat sementara, cepat atau lama bakal tersungkur deui. Nauzubillah min dzalik. Anu mawi sabatas kitu pahinten anu dimaksudkeun tadi di luhur ilmu atau ilah urang dina perjalanan kehidupan sing horeng urang teh asli mah keur neangan kabungah katenang katentram. Sedengkeun kabungah katentram teh aya dina karidoan Gusti Allah. Sedengkeun Allah ridho ka urang teh lamun urang biasa taat kana parentah Gusti Allah. Urang bisa taat kana parentah Allah lamun meunang taufik sareng hidayah ti Gusti Allah. Urang bisa meunang taufik sareng hidayah ti Allah lamun urang ngarasa diri hina, lamun urang ngarasa diri kotor, lamun urang ngarasa diri anu rendah. Sabalikna lamun urang ngarasa sombong, ngarasa angkuh, berat kana meunang taufik sareng hidayah ti Allah, lamun teu meunang taufik sareng hidayah ti Allah, jauh kana ngalaksanakeun kataatan ka Gusti Allah. Sedengkeun lamun urang teu bisa taat ka Allah, moal meunang karidoan Allah, sedengkeun lamun Allah teu ridho ka urang, boro-boro urang meunang kabungah, boro-boro urang meunang kasalametan, anu aya kasusah kabingung cilaka dunia akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Tos melalui para kasuhan